ibu boga salaki kuli macul di sawah batur panas panon poe teu dirasa syariatna neangan duit kuring liar unggal peuting mapai lemur batur ninggalkeun anak keluarga pan eta teh syariat tak keur neangan ridho Allah duit teuingna sirah awewe makan duit we koreke panggih geus udon ka aing neangan eta ongkoh suka palang dipitnah supaya kuring di dia menang doa duit deui wae sia balik ti dia mawa amal amplop eta sasalakina sih teh ih pamajikan kitu duitnya pikiranna teh tak bapak ulah coba-coba ngalawan awewe ilmuna luhur pamajikan kuring luhur kuring teu wani ngalawan pamajikan ilmuna ih pandangannya tembus bener pamajikan kuring mah ilmu indra keenam ayatah di mana aing nuna duit kanyahoan wae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha wal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق wa innama bu'istu liutammima masalihal amal. Sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Punten ka operator sound system dikirangan ehona salit volume na dikirangan deui salit karunya nu deukeut salon. Pengatur waktu penata acara nukusim kuring di hormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok sanaos kana sasih Rabiul Awal tinggal sababaraha dinten deui ieu masih kene sofar bisi aya nu nanyakeun can bulan mulud geus muludan tong ribet ngajawabna simpel bae hitung-hitung qobliyah ulah pikiran teh sempit bae mun bisa mah rek micinta ka nabi nembrakeun rasa cinta ka nabi ngagungkeun nabi rek maulid nabi teu kudu nungguan mulud unggal poe mun bisa mah buktikeun bener mah cinta ka nabi. Bahkan ku hebatna maulid nabi justru nabi can digelar ku Allah ka dunya geus aya nu memperingati maulid. Ieu hebatna muludan nabi na can lahir tapi geus aya nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi. Entak lamun aya jelema mempermasalahkeun can datang bulan mulud geus muludan eta jelema kuper teu ngaji sejarah. Pusing aing kana kitu tah. Sok halang-halang proyek aing. Cicing ulah we aing laku teh
Santri awas tah sing istiqomah santri, loba santri di dia. Sabab di mana para mubalik sepuh geus daerah raya rek saha deui nu bakal neruskeun ieu perjuangan dakwah iwal di para santri. Maaf kuring yakin sok sanajan santri ayeuna diledek, dihina, dipandang sebelah mata, pedah urang jadi santri. Lamun ente santri istiqomah ti ayeuna di pasantren dina hiji waktu ente nu bakal dibutuhkeun. Yakin teu? Yakin. Makanya ibu bapak boga anak masih kena betah cicing di pasantren, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Dina hiji waktu bakal ngangkat derajat indung bapana. Dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Ayeuna teu dipalire santri dihina, diledek. Dina hiji waktu malu Bandung ngabutuhkeun ge. Sok saksian ge. Di Indonesia tinggal jelema bararodo ngerasakeun hanjakal tina kabodohan agama. Rek salat teh nyaho ilmuna, rek wudu teh nyaho ilmuna, yang maca Quran teh nyaho ilmuna. Neangan ilmu ibadah datang ka ulama sepuh geus raya, kiai-kiai sepuh geus raya. Reka mana eta jelema bodoh neangan ilmu agama? Pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Takbir. Mudah-mudahan sing dikabul. Loba santri di dia ulah pesimis jadi santri, kudu optimis. Subhanul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Nyaah ya masjid sage mewahna lamun teu ngadidik santri pi imameun pi khotibeun ti ayeuna rek sanu neruskeun ya masjid. Piraku kolot geus ada reuek dijen kontrakan ya masjid. Bener tuh? Iya wadahna geus disadiakeun ya ku kolot-kolot ayeuna disadiakeun. Jang saha, jang araranjeun santri barudak di dieu. Nu mara santren ka mana ke balik ka Ganasoli teh tah wadahna. Itu mata kurang kudu bangga kuliah di UGM teh. Kuring ge kuliah Bu. Lulusan UGM. Dan Universitas Gajah Mada lain, UGM. Universitas Gigireun Masjid, nyokot jurusan kastrologi, ngome-ngome kastrol aing baheula heuh dikobong. Tah eta teh UGM eta teh Universitas Gigireun Masjid, jurusan merbot. Non seri ini itu tadi molototan aing wae. Kakara kain ceramah di polototan ini oh berarti boga incu eta pasti eta. Mas Andrean teh putra ibu Arisia bener henteu alus jujur daripada ngabohong. Tegapangi ku anakku incu atuh nya cenah jara di ulama jara di kiai karena kuringat teh hariwang pejabat eureun mah loba gantina parebut korsina ge palurah can eureun ge loba nu yang jadi lurah. Bener tuh tapi imam beuh nu parebut can pernah kuring ngurilingan lemur ka mana-mana dakwah sugan aya foto sing jareblag sisi jalan calon khotib calon muadzin calon nakol bedug eueuh calon pejabat lolobana teh tapi kalau leuweung potona araraya tengah leuweung aya foto DPR sanoek milih goblok monyet meureun tapi di laluhurna kayak gitu ceceremed malingan duit rakyat tuh di luhurna ge sawareh teu kitu kabeh loba nu balalager doakeun sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doakan ya para panitia bawa ningku cinta ka Nabi, bawa ningku dedeh ka Kangjeng Nabi. Alasanana ya nu kahiji can nepi kana bulan mulud geus muludan, bawa ningku dedeh ka Nabi sieun kapiheulaan ku batur. Hiji eta bawa ningku cinta ka Kangjeng, nu kaduana geus teu kabagian tanggal di aingna kitu. Diberepan Jumadil Awal mungeun jauh teuing memeh mulud aya Kang Haji aya sapar
kemudian kuring uih umroh namanya 2 dinten, mudah-mudahan ya doa sing masih diijabah. Urang dieu sing nararasi bisa haji bisa umroh, bisa ngerasakan nikmat maca sholawat di payunan maqam Rasulullah, sing bisa ngerasakan nikmatna sujud hareupeun Ka'bah. Namanya 2 dinten Bu, capek kene sim kuring teh ku sabab nempo agenda ieu. Sewaktuna ka dieu ongkoh stok geus beak dipake umroh, pakai meuli anak onta kamari aing, berarti kudu nyiar deui, aing liar deui, usaha deui. Biasana pamajikan sok milu, sok dibawa ameh nyahueun, kumaha capekna aing neangan duit. Cek bapak-bapak, cek ibu-ibu, saya pacaran non gus duit nu diomong, jujur tong munafik, mun teu boga duit aing moal ka dieu. Oh, eta mobil aing didodorong ku aing di Cikampek ka dieu, make bensin teh meulina make ngarti geuning sia eta. Da leumpang mah ti Cikampek ka dieu rek sabaraha bulan aing nepi. Bener teu? Sok ibu boga salaki berang penting banting tulang nilukut leket kesang, banting tulang kaditu kadia, tiris teu dirasa panas teu dirasa, antar jemput penumpang ngojek ngaranna, syariatna neangan duit. Jang naon eta teh? Jang ibadah meuneh hese sia teh. Jang naon? Tak kitu atuh niatan jang ibadah nanaon ge. Leres teu? Ibu boga salaki kuli macul di sawah batur, panas panon poe teu dirasa, syariatna neangan duit. Kuring liar unggal peuting mapai lemur batur ninggalkeun anak keluarga, pan eta teh syariat tak keur neangan ridho Allah. Duit teuingna sirah awewe makan duit we, koreke panggih geus udon ka aing neangan eta ongkoh kapalang dipitnah supaya kuring di dieu menang doa duit deui wae sia, balik ti dieu mawa amal amplop eta sasalakina sih teh pamajikan gitu duitnya na pikiranna teh. Tak bapak ulah coba-coba ngalawan awewe, ilmuna luhur, pamajikan kuring luhur, kuring teu wani ngalawan pamajikan, ilmuna pandangannya tembus bener. Pamajikan kuring mah ilmu indra ke-6 ayatnya, di mana aing nuna duit kanyahoan wae. Jeung eta awewe teh kelebihanana ilmuna masyaallah lalaki ge teh bisa lah. Tak kudu ngahargaan ka pamajikan teh ulah ngahianat ka pamajikan sia. Cicing, nunung cicing. Ku aing dibelaan heula tenang. Hargaan awewe, bapak-bapak ulah ngahianat, ulah koret ka pamajikan. Cicing, aing nu ngomongna cicing. Ulah pipeuleun ceramah odah cicing aing heula. Oh aya bi odah aya. Eta odah di mana-mana nyelap we aya. Ya Allah, kelebihanana awewe teh tembus pandang, di mana salaki nuna duit kanyahoan wae. Nu kadua kelebihan awewe, masya Allah bisa ngahirupan nu paeh. Ih tibang katwel ceng hirup. Geuh cicing ka mana we sia mikirna. Doakeun ieu segala rupa pengorbanan para panitia, baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, ekonomina, usahana, khusus orang gana soli, mudah-mudahan sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Jang bekal ibadah. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru sim kuring nu sami napahatir di haflah mubarakah. Nu kalintang ku sim kuring dipihormat, anu teu tiasa di absen nami-namina, kumargi ngamulyakeun ta'zim, ngagungkeun kana ilmu-ilmu aranjeunanana. Ngan urang doakeun bae para ulama, para kiai setempat, khusus nu halala di dia guru-guru urang sadana sing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, sing disehatkeun zahir batinna, dibarokahkeun ilmuna, digarampangkeun milik rezekina. Oke, mudah-mudahan dipaparinan turunan anu saleh salehah,
anu mampu neraskeun perjuangan-perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat kersana Palurah beserta jajaran anak baik sipil TNI Polri nu sami kusum kuring dipihormat oge bil khusus kersana pun lanceuk qori kita nu alhamdulillah Ki Muammar Muda parantos ngelantunkeun suara emasna. Mudah-mudahan anjeunna disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke alhamdulillah rekan simkuring di Balad Jirok. Ya simkuring teh boga organisasi Balad Jirok. Balad teh lain anak buah, balad teh singkatan balad baraya lalampahan dakwah. Jirok Haji Asep Mubarok gitu. Jadi Balad Jirok. Alhamdulillah di aya mubalik nu milu ka dieu tah. Urang Sukabumi ini asli tah. Ki Batman ngaranna tajubah bodas eta Ki Batman lakobna Ki Batman. Jadi lamun kuring penuh mana-mana anjeuna siap meluncur ke mana-mana. Alhamdulillah ngan eta jubah Batman teu dipake biasana mah dipake jadi teu kudu dijemput meh nama hiber we gitu tah ceramahna kana kenteng meh nama asli orang Sukabumi eta Ki Batman. Doakeun sing berkah ilmuna seueur dulu simkuring kadarieu anu tigarduh sagaranten. Alhamdulillah tigaranti sagaranten ke tamplok kadarieu da CS jeung panitia tah alhamdulillah ieu pasukan ieu Wamilda wajib milu dahar. Jadi aya pasukanna Balad Jirok teh aya pasukan kejo aya eta rampok berkat we eta mah nepi ka berkat aing ge dihakan beak nya eta boga anak buah dengan gagayem ya. Alhamdulillah berkah sadayana. Alhamdulillah atuh urang di para asatidnya para kiai mudah-mudahan sing langkung barokah ilmuna. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Tipayun mangga pangeluhung kalbu kajembaran mana puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun ka nu maha suci. Pujian jadi panghias rasa urang sanggakeun ka nu maha kawasa wireng nitiswan ceun mustari ninggang mangsa nelugina. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar. Jauh-jauh di jugjug anggang di teang ngaleut ngeungkeuy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pindang. Ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di haflah mubarakah teh aya sanes keur nyuk ceruk ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawit keterning ati nu yang karuk dina kolbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean di masing-masing bumina sejak ngupingkeun pangaos anti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masing ditampi ku Allah janten amal ibadah anu soleh. Atuh salat jeung rahmat salam kaulujengan mugi tetep salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka para durriyah-durriyahna ka para keluargina ka para sahabatna ka para tabi'in atba'ut tabi'in ka para ulama-ulama sholihin katut ka para pengikutna khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ningali kana tema punten ieu baligo banner anu aya dina dinding panggung lain ngan sakadar hiasan dinding lain. Secara tidak langsung pesan ti panitia jang mubalig tah acarana eta naon peringatan tasyakur Masjid Jami Sabilul Muttaqin dan menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasan ulah jauh ti dieu keun intina mereka mana-mana nu penting jelasna ka dieu lumpatna syukuran masjid jeung menyambut Maulid Nabi ngan urang hargaan jasa batur ieu teh jasa panitia nepi ka indah kieu tulisan menang komputer nyawa engge menang komputer tuh diedit kori bodas aing geuneuk pelecehan ya panitia jika tuh ulah foto nu eta da eta mah geus heubeul dikeur kieu aing eta kehalangan kursi atuh konon dipasang foto aing di halangan mah nya eta geus loba we protes teh ieu mah ya
nu jelas nama kitu lah. Tulisan bari alus ngajeblag aya kalimat peringatan, lain ngan sakadar hiasan dinding, tapi hiji kajian anu kudu dibahas dina peuting ieu. Ulah garawak gerewek ka ditu ka dieu, ngocoblak ka ditu ka dieu, ari tema teu dibaca-baca acan. Cing hargaan panitia. Leres teh. Belajar menghargai jasa orang, jangan pintar memakan jasa orang. Belajar berbuat jasa untuk orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Sebaik-baiknya manusia jelema anu sok resep nyieun jasa ka batur, lain jelema anu sok resep ngadaharan jasa batur. Leres? Jasa panitia urang hargaan heula teu dibahas ge atuh pangmacakeun karunya. Tabligh akbar berarti ayat tabligh asghar. Ke bahasa eta mah gebiarlah gitu bahasa orang mah. Di dia aya peringatan. Eta setiap muludan, rajaban, muharraman, gebiar, tablik akbar, kalimat peringatan dicacandak bae. Beres teh. Berarti kalimat peringatan satu kalimat yang punya makna spesial. Sehingga dibawa wae eta kalimat peringatan. Naon atuh asep ai kalimat peringatan hartina? Hartina peringatan diantarana aya nu diinget-inget. Dua, hartina peringatan aya nu diingetan. Tilu, hartina peringatan aya nu boga ingetan. Beda-beda. Hiji hartina peringatan teh naon ibu? Kitu lah geus lilating nungguanana. Hartosna peringatan nu kahiji naon? Aya nu diinget-inget. Dua, aya nu diingetan. Tilu, aya nu boga ingetan. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Saha asep nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah make kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeung kacinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontok menteladani karena akhlak-akhlak mulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya orang mampu nyontok karena ibadah-ibadahna sunnah Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya Nabi inget ka urang engke di yaumil mahsyar. Amin. Hayang diinget-inget ku Nabi hayang, hayang digerok ku Nabi menang syafaah na hayang. Sing rajin ti ayeuna inget ka Kangjeng Nabi Muhammad. Hiji makna peringatan. Nu kadua makna peringatan naon asep? Aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jalma pohoan. Leres. Rumasa sok jadi jalma pohoan rumasa. Tahun kamari di lemur urang aya muludan aya. Kiai ngabahas naon? Geus tong lila mikir poho kitu we geus susah amat. Naon nu dibahas? Poho. Makana bulan tahun ieu muludan deui sabab nu tahun kamari tuh kan tereh palalinterna teh. Bisa anu nanya di jalan, "Ece kamarana ngabring muludan." Resep kene ece muludan resep. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enek. Atuh jeung nu teresep muludan mah tong loba ngadu dalil ka bau-bau sungut. Pan sok aya golongan nu teresep muludan aya keneh? Aya. Muludan diharamkeun, muludan dimusyrikeun, bid'ah, dolalah, eueuh ti dituna. Sangeunahna we engam. Ceuk kuring aya teresep mah cicing bae, tolong mampu saling menghargai perbedaan. Supaya Islam satu dengan Islam yang lainnya tetap bersatu jadi kekuatan gitu. Kamana Kang? Muludan. Ujang moal Kang abdi keur kuliah teu diajarkeun muludan nyatuna naon. Ujang rek mana? Abdi mah di bumi we Kang bade tadarus ngaos Quran. Sae Jang, Ujang tadarus ngaos Quran di bumi jadi berkah ye lemur gara-gara aya nu baca Quran. Aduh nuhun Kang abdi didoakeun atuh akang nu bade muludan didoakeun Kang si meunang ilmu nu manfaat. Amin Jang, doa pi doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam lamun geus kitu. Leres teu? Damai.
mampu saling mengharga. Ieu mah lain pan sok ngaledek ti heula kana muludan ngobring nu muludan anak buah Mang Pei muludan. Ieu geus moal salah ta jelema ka Imam Syafi'i lumatna nyebut Mang Pei. Da mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah ngamadhab ka Imam Syafi'i nepi ka ngaledek ka ulama Allah. Sok enek kuring lamun jelema geus ngahina ulama, sedengkeun Nabi wafat teu ngawariskeun jabatan, teu ngawariskeun harta, tapi Rasulullah wafat ngawariskeun ulama. Lamun jelema geus ngahina ulama Allah, berarti geus ngahina kanu ngawariskeunana saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Teresep mah cicing tong mamawa ulama, teresep mah cicing tong ngahina-hina ulama. Mun rek dipapai Imam Syafi'i ku kehebatan Imam Syafi'i, Masya Allah. Dina hiji riwayat Imam Syafi'i rek belajar ti Madinah ka Mekah ka Imam Malik bin Anas ka guruna make ontak da can aya kendaraan, can aya mobil, can pesawat, naik ontak ti Madinah ka Mekah 18 poe perjalanan. Cek rerencanganana salut ka Imam Syafi'i direcarioskeun ka Imam Malik bin Anas di Mekah. Naon dicarioskeun anak Syekh salirama gaduh murid teh hebat kunaon itu Imam Syafi'i hebatna kumaha eta Imam Syafi'i upami siang dina onta mampu ngahatamkeun sakali hatam Quran, wengi sakali hatam Quran diitang korerencangan anak sampai ka Makkah 18 dinten. Imam Syafi'i selama perjalanan Madinah Mekah 18 poe ngahatamkeun Quran 30 genep kali hatam Quran. So kaya urang dibere waktu baik ku Allah satahun sabulan Ramadan teh 30 poe, sabulan Ramadan 30 poe sabaraha kali hatam Quran? Jawab leuheung sia sakali ge lumayan. Eta nu ngubek dina alif lam mim al-Baqarah teu nepi-nepi. Meakeun kopi jeung kolak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Teruskeun aing ngopi heula. Ngopi heula. Imam Syafi'i. Bahkan pendapat beda jeung guruna jeung Imam Malik. Imam Syafi'i dihargai ku guruna ku Imam Malik. Sorry Imam Malik ieu dina pengajian jeung Imam Syafi'i. Pan Imam Syafi'i teh ngaguru ka Imam Malik. Cek Imam Malik, lamun jelema hirup di alam dunia geus dijamin ku Allah rizkina. Diuk ge di rizkian. Imam Syafi'i ngabantah, punten Syekh, cek Imam Syafi'i. Pendapat abdi mah jelema hirup di alam dunia hayang rizki kudu usaha. Kudu ikhtiar teu cukup diuk. Manuk ya hayang barang dahar kudu dibuka pantok kurungna cenah hiber cenah liar ikhtiar. Cek Imam Malik, oh Allah mah maha sagala rupana geus dijamin ngahirupkeun jelema jeung rezekina. Diuk ge di rezekian teu tiasa Syekh, tetep kudu ikhtiar. Eta dua guru jeung murid debat. Cek Imam Syafi'i, Syekh abdi bade keluar heula ayeuna. Cek Imam Malik, hegae cek mangga jak sok. Keluar Imam Syafi'i ninggalkeun pasantren mapai lemur. Di hiji lemur aya nu keur panen buah anggur. Cek Imam Syafi'i ka bapak-bapak nu di kebon anggur, Pak, ieu nu gaduh kebon anggur saha? Kaula. Aya naon kitu Jang? Kengeng abdi ngabantuan panen anggur, metikan buah anggur. Nya mangga sok kabeneran nu gawe kurang ieu teh keur panen ge kieu. Jaba anggur geus ararasak. Imam Syafi'i ngabantuan metikan buah anggur. Meunang 10 bakul. Distorkeun ka nu gaduh anggur. Cek eta nu boga anggur, Jang, tah ieu mah kuliahna tah bawa 10 runtuy anggur. Cek Imam Syafi'i tuh kan, ieu dalil kaula kuat ya. Bisa ngajawab ka guru ya. Cek Imam Syafi'i, ku ikhtiar mah menang rezeki. Boga anggur 10 runtuy sabab aing usaha, berarti dalil aing nu menang. Balik ka pasantren, dugi ka pasantren kasampak Imam Malik nuju calik di bumina. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Jang eta liar teh teu lila geuning. Ah sakedap Syekh, alhamdulillah bari seuri Imam Syafi'i da pasti ya dalil menang ya ngadu jeung guru.
cek Imam Malik eta geuning mawa anggur jang mohon kaleresan tadi teh aya nu panen buah anggur ngabantosan abdi ngiringan panen metikan ya di kulian kengeng 10 runtuy bade ngarosan Syekh da ararasak cek Imam Malik coba mana jang ka dieu araramis teu asak mantak dipanen ge Syekh dituang ku Imam Malik saruntuy halal ya jang atuh halal da abdi tos ngaridoan ieu mah tos milik abdi alhamdulillah cek Imam Malik hei jang anjeun seuri wae tadi balik ka dieu kunaon bari mau anggur Syekh dalil abdi kuat dalil naon ieu teh nya nu tadi diobrolkeun teh ya jalema hayang menang rezeki kudu ikhtiar buktina ieu hasil ikhtiar abdi menang rezeki anggur Imam Malik seseurihan cek Imam Malik dalil maneh kuat dalil kaula ge kuat kumaha kaula mah teu kudu pipiluan panen buktina ieu diantarkeun ku anjeun aing ge ngadahar ye Imam Syafi'i ngahuleng cek Imam Malik aing teu liar ti tadi diuk bae di dieu waktuna kudu ngadahar anggur mah geuning ieu dikirim ku maneh ka dieu cek Imam Syafi'i heuh nya ieu hebatna ulama masyaallah ieu pelajaran jag urang ngan gambaran jak urang-urang ayeuna berarti aya 2 bab di dia aya disebut bab asbab aya disebut deui makom asbab jeung makom tajrid aya makom asbab jalma dirizkian ku sabab boga pagawean